Jadi ketika kita berbuat baik terhadap tetangga, baik aina ku kalimah, ku bahasa naon bae perkara, sok da eta teh jeung urang-urang keneh. Jeung urang. Bahkan lamun mengarakeun wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kudu bertauhid anjeun ka Allah wa la tusyriku bihi syai'a, ulah musyriku naon bae perkara ka Allah. Wa bil walidaini ihsana, ka Allah alus ka indung bapa goreng geus hancur geus. Ihsan mah bahasa ihsan kade geus kana kepekaan rasa, kana kepekaan rasa. Wabidil kurba, kakarabat. Jadi aya klasifikasi indung bapa, karabat beneran adi lanceuk sadara, saduria, geus kitu teh wal yatama sing alus ka budak yatim, wal masakin ka jami miskin. Kadua karabat anu tatangga anu jauh. Ngan di dia aljar teu diikat ku pedah satu keyakinan. Kali deh. Si ieu Islam aya gigireun non muslim. Itu akur tatangga. Waktu gering longo, kade. Waktu kalaparan bere dahar. Ulah kieu dengan agami. Cantamat ngaji nasya. Menekankan ya.